Ngaran kuring Aulia. Kuring kakara lulus sakola dina tahun ieu 2002 genep. Kuring asal Purwakarta. Dina deungeut ieu kuring hayang ngabagikeun hiji pangalaman nyata anu ngarobah cara kuring ningali kahirupan salamina. Kajadian ieu lumangsung nalika kuring keur di kelas 11 SMA. Baheula kuring kaasup murid anu aktif dina rupa-rupa kegiatan sakola. Salah sahijina nyaeta Paskibra. Dina mangsa harita jadwal diajar di sakola rada teu kondusif. Murid kelas 10 sakolana ti isuk nepi ka beurang. Sedangkan kelas 11 asup ti beurang nepi ka sore. Kusabab waktu latihan jadi heureut, akhirna kuring kapaksa latihan ti sore nepi ka peuting pisan. Nya kira-kira nepi ka jam 8 atawa jam 10 peuting di lingkungan sakola teh. Samemeh kajadian eta, kuring jeung kulawarga kaasup jalma anu henteu gampang percaya kana hal-hal mistis. Unggal ningali aya jalma kasurupan, kuring sok nganggap eta ngan ukur kaleulewihi atawa intina teu pati percaya. Tapi dina peuting eta sagalana robah. Harita teh latihan lumangsung saperti biasa. Eueuh tanda-tandana naon. Tapi basa jam nunjukkeun kira-kira jam 8 peuting. Ujug-ujug aya hiji kakak kelas 12 anu diuk bari manehna ceurik jeung ngajerit histeris. Kuring jadi bingung. Teu ngarti naon anu sabenerna keur kajadian. Sakilat eta oge kaayaan jadi aheng jeung kacau. Barudak anu sejen langsung pararanik. Aya anu lumpat, aya anu bubar, aya anu silih panggih neangan tempat aman. Tapi anehna, kuring mah ngadonangtung wae. Awak teh siga anu teu bisa digerakkeun. Teh Aul, ka dieu. Aul, ka dieu. Ceuk sobat kuring bari ngagorowok. Kuring ngadenge pisan sora eta. Malahan mah jelas pisan. Tapi awak kuring ujug-ujug jadi heuras teu bisa dioyagkeun. Teu lila ti dinya, tina ti koro kuring kaluar hiji gorowokan anu tarik pisan nepi ka ti koro karasa nyeri. Panon oge mimiti burem. Dina kaayaan kitu, leungeun kuring dibetot ku babaturan sangkan ngumpul jeung nu sejen di tempat anu leuwih aman. Sababaraha waktu harita, kuring masih can sadar sapinuhna. Tapi teu lila, awak kuring siga lain milik kuring sorangan deui. Kuring ngagorowok tarik siga jalma anu keur nahan nyeri anu luar biasa. Lumayan rada lila,
Kuring ngalaman kejadian siga kitu teh. Antara sadar jeung teu sadar, kuring ngarasa teu boga kawasa kana awak kuring sorangan. Pas kasadaran keur datang, kuring buru-buru ngomong ka senior. Bari teu kawasa nahan rasa piceurikeun. Nya sabari ceurik, kuring ngomong kanu hiji senior kuring. Kang, ieu teh kakak Ramimiti yang kuring ngalaman seperti kieu. Tapi can gerengse nyarita. Ujug-ujug rasa hayang gogorowokan eta kaluar deui, kalayan teu bisa dicegah. Kejadian eta lumangsung sababaraha kali. Kuring siga bolak-balik antara sadar jeung leungiteun, kadali kana awak sorangan. Unggal kasadaran datang deui, kuring terus nyoba ngajelaskeun ka senior. Kang, abdi teh acan kantos sapertos kieu. Can parat ngomong, kuring geus ngajerit deui bari gogorowokan. Kitu jeung kitu we tuluy. Nepi ka kira-kira 3 atau 4 kali kuring ngucapkeun eta kalimah. Senior kuring sebut wae Kang Andi. Nempo kuring siga kitu katingali mimiti ka tembong sieun. Aul, geus tong diomongkeun deui. Geus nya. Pokna bari sorana ngageter. Tuluy manehna ngamimitian macakeun ayat-ayat suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawatara eta, aya saurang babaturan lumpat neangan satpam sakola. Nalika kuring hasil ngadalikeun awak deui, sanajan tanaga geus beak jeung hate pinuh ku kasieun, kuring ngan hukur bisa ngareunghik kanu jadi sobat ngajak balik. Nya akhirna kuring dianterkeun mulang ka imah kuno jadi babaturan. Kuring teu nyaho deui kaayaan di sakola waktu harita. Nepi ka kuring oge teu kungsi nyaho kumaha kaayaan kakak kelas anu mimiti ngalaman histeris peuting eta. Pikeun jadi gambaran, sakola kuring baheulana mangrupa wewengkon leuweung anu pinuh ku rungkun awi. Nepi ka ayeuna oge, sisi katuhu jeung kenca sakola masih kene dikurilingan ku tatangkalan anu rapet. Bari di handapeunna aya walungan anu ngamalir. Singkat carita, kuring geus nepi ka gang anu rek ka imah. Kuring ningali loba jalma keur ngarumpul. Dina kaayaan anu masih pinuh ku kasieun, jantung kuring ngagedur tarik. Pikiran kuring sempet nyangka meureun aya tatangga anu maot. Tapi sanggeus dideuketan, tetela keur aya acara kampanye jeung indung kuring oge aya di dinya. Ningali kitu, kuring tuluy ngadeuketan nu jadi indung bari nyarita lalaunan. Mah, tadi teteh kasurupan di sekolah. Ngadenge kitu, indung kuring ukur bisa neuteup kana beungeut kuring. Nya harita keneh, kuring menta supaya indung kuring nganterkeun kuring balik ka imah. Bari nunggu anu jadi indung pamitan ka jalma-jalma di dinya, kuring nangtung sorangan di sisi kebon anu poek. Teu disangka-sangka, Cimata ujug-ujug murag sorangan. Kuring ceurik tanpa dipika nyaho naon anu jadi sababna.
Sanggeus nepi ka imah, kuring langsung mandi kalayan hareupan sangkan awak jeung pikiran jadi rada tenang. Sanggeus mandi, kuring niat rek sakalian nyokot cayu wudu. Tapi basa keur nangtung di hareupeun keran. Aya hal anu matak aneh. Kuring ujuk-ujuk poho sagemlengna kumaha cara wudu. Kuring kaluar ti kamar mandi bari teutepan kosong. Bingung. Siga jalma anu kakara hudang tina sare panjang. Teu lila ti harita. Sakabeh awak mimiti ngageter hebat. Saharita keneh. Kuring langsung diuk bari ngagorowok tarik pisan. Sanajan keur kaayaan kitu, kasadaran kuring masih aya. Kuring masih inget kana sagala anu kajadian dina harita. Peuting eta, karasana siga aya sababaraha sosok anu silih genting ngadalikeun awak kuring. Sajauh anu masih eces dina ingetan, aya sababaraha kaayaan anu paling kuat karasana. Rasa sedih hayang ceurik anu kacida. Nu mimiti datang langsung dibarengan ku gogorowokan tarik. Tuluy robah jadi ceurik anu pohorana langsana. Hate karasa nyeri pisan. Siga aya kasedih anu luar biasa beratna. Sora ceurik eta nepi ka ngagero tetangga pikeun daratang ka imah. Jujur dina jero hate kuring ngarasakeun kaera anu luar biasa. Kuring sadar loba jalma ningalikeun kuring, tapi awak ieu teh teu bisa dikendalikeun. Rasana siga aya nu hayang nyarita ngaliwatan awak kuring, tapi ngan ukur kasedih anu kaluar. Harita kakara kuring ngarti yen kasurupan teh lain ngan ukur hal anu matak sieun, tapi oge matak capek anu luar biasa. Sanggeus sababaraha waktu sadar deui nya datang deui kaayaan anu beda. Rahang handap kuring ngadorong ka hareup, nepi ka huntu luhur jeung handap rapet pisan. Baham teu bisa dibuka saeutik oge. Kalayan hese pisan pikeun nyarita. Bari awak kuring terus ngalengkah ka katuhu jeung ka kenca sorangan, teu bisa dicegah jeung dikendalikeun. Ngadadak kalakuan siga nu manja jeung centil. Beungeut jeung bibir kuring mimiti gerak-gerak sorangan. Kadang siga budak leutik, kadang siga awewe dewasa anu keur heureuy, terus seuri leutik. Bari sora jadi manja pisan. Kuring ngarasa era kusabab loba jalma anu ningalikeun kuring ngalaku siga kitu. Tapi puguh, kuring teu bisa walakaya ku kaayaan awak kuring siga kitu. Pang-pangna kaayaan kuring geus acak-acakan. Awak pinuh ku kesang jeung cai anu tadi diusapkeun kana beungeut. Teu lila ti harita, Aki Nini jeung anu jadi emang kuring dararatang. Anu satuluyna emang kuring ngadeukeutan tuluy nyekel kana tak-tak kuring kalayan pageuh bari ngagorowok. Keluar maneh. Keluar. Keluar sih. Tapi digorowokan siga kitu, harita kuring karah seuri. Tuluy ngajawab kalayan sora anu gancang pisan. Nya
Nyak, 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 nyak. Nyak. Padahal dina kahirupan sapopoe, kuring hampir tekungsi make kecap nya. Dina jero pikiran kuring, sadar jeung ngadenge eta sora. Tapi lain kuring anu ngucapkeunana. Sanggeus kitu, anu jadi emang teh indit pikeun ngajemput salah saurang ustad. Harita kuring ukur diuk bari tungkul. Tapi sirah jeung awak mah terus gerak-gerak sorangan. Tina biwir ngan ukur keluar hiji kecap anu diulang-ulang kalayan sora anu kacida sedihna. Mama. Sabenerna kejadian penting eta leuwih loba timbatan anu bisa dicaritakeun. Nya teu lila ti harita, Pak Wawan, ustad anu dijemput kudu jadi emang akhirna datang ka imah. Anjeunna langsung nitah kuring ngagoler nyang karuk. Tuluy anjeunna ngamimitian macakeun doa-doa jeung ayat-ayat suci. Dina waktu harita, rahang kuring balik deui ngonci pageuh saperti tadi. Huntu luhur jeung handap napel pageuh, nepi ka baham teu bisa dibuka. Kalayan sora anu hese kaluar tina sela-sela huntu, nya kuring nanya ka eta ustad. Pak, ieu kumaha? Sungut abi teu bisa dibuka. Kunaon teh asa sapertos kieu? Ngadenge pananya kuring eta ustad ngajawab kalayan tenang. Saleresna ning tiasa ngadalikeun anak. Coba ditahan. Neng pasti tiasa. Loba ke istighfar. Lamun aya nu ngabeuratan pikiran, sok carioskeun. Sok ayeuna carioskeun. Kuring jadi rada heran. Sanajan rahang masih keneh ngonci, tapi kasadaran kuring tetep pinuh. Kuring hayang nyarita, tapi pugu baham teh siga anu dikunci. Tapi lain kahayang kuring ngunci baham teh. Kusabab ningali ruang tamu pinuh ku tatangga jeung kulawarga, eta ustad tuluy ngomong. Mangga sadayana keluar heula. Kumargi kedah ngobrol duaan. Dalam rame mah moal daekeun nyarita. Sanggeus ustad ngomong kitu, nya kabeh jalma anu aya di dinya kalaluar. Suasana oge jadi sepi jempling. Harita keneh oge cimata teu bisa dibendung deui. Kuring ceurik tarik bari ngaluarkeun sagara rasa anu mang tahun-tahun dipendem sorangan. Ngan dina nyaritakeun sagala rupa, kuring ngarasa sadar yen anu keur cacarita teh lain kuring. Sakapeung aya nu kaharti, tapi sakapeung kuring teu sadar kana nu diomongkeun teh. Basa ustad mimiti macakeun deui doa-doa jeung ayat suci Al-Qur'an. Awak kuring ngarasa campur aduk. Aya rasa sedih anu luar biasa. Aya rasa kaambek anu sakitu gedena. Jeung aya rasa hawa hareudang anu kacida. Nya saharita mah kuring mimiti gogorowokan deui. Nepikeun ka harita mah eta ustad ngarasa kawalahan ku kuring. Kusabab tanaga kuring ujug-ujug gede pisan. Kursi tamu anu dijieun tina kayu jati oge jol kaangkat ku kuring sorangan. Kajadian eta mah
Kuring bener-bener geus poekeun. Jeung teuing sababaraha lila kajadian jiga kitu teh. Ngan anu kuring inget tina pikiran jeung titingalian kuring, nyaeta kuring siga aya di tegalan anu lega. Loba jukut anu jarangkung jeung warna koneng. Kuring aya di eta tegalan teh sorangan. Sakurilingna eta tegalan teh loba tatangkalan anu jarangkung tur galede. Di tungtung tegalan handapeun tangkal gede, aya hiji awewe kolot make kabaya beureum ngagupayan ka kuring. Kuring rarasaan jol ngalengkah sorangan, nyampeurkeun ka eta awewe. Tapi di satu kangen kuring, kasampak aya ustad jeung emang kuring ngudag kuring. Kuring sabari ceurik apal yen kuring kudu balik deui ka palebah ustad jeung emang kuring. Tapi awak teh asa teu walakaya keur ngalawan panggupay ti awewe kolot eta. Nepikeun dina bayangan kuring mah, leungeun kuring dicepeng pageuh ku ustad tuluy dipaksa dibawa balik deui. Anu satuluyna kuring teu inget deui nanaon. Titingalian asa bodas siga kasorot panon poe anu serap pisan. Kuring sadar deui teh sanggeus sababaraha lila. Waktu kuring mukakeun panon, kasampak rarai ustad jeung kulawarga kuring kaasup nu jadi indung jeung mang kuring jeung nini kuring. Maranehna pameunteuna siga anu hariwang nempo kaayaan kuring. Nempo kuring geus sadar deui mah, indung kuring langsung ngarontok ka kuring bari ceurik bari ngeukeub. Awak kuring jibruk ku kesang. Jeung awak teh karasana nyareuri siga anu geus digebukan. Kuring harita ngan ukur bisa ceurik anu jadi indung. Kusabab teu ngarti naon anu keur ngarandapan ka kuring. Sanggeus kuring rada tenang, kuring dibere cai nginum anu meunang ngajampean eta ustad. Cenah cek eta ustad, kuring teh katempelan ku nu ngageugeuh sakola kuring. Jeung eta anu nempel kana awak kuring teh hiji awewe anu ngarasa karunyangeun ka kuring. Cenah mah manehna hayang nulungan kuring sangkan teu loba anu nganyeri ka kuring. Puguh oge loba hal anu karasa ku kuring salila ieu. Nyaeta kuring ngarasa teu percaya diri. Jeung di sakola teh sok loba anu ngabuli. Teuing kunaon anu jadi alasanna. Jeung kuring teu sanggup keur ngalawan lamun aya kajadian anu tumiba ka kuring anu dirasa teu adil. Meureun eta nu ngajadikeun kuring milu ngarasakeun kasedih anu luar biasa. Tapi tina eta pangalaman, aya hiji pelajaran anu moal kungsi poho. Kuring diajar yen sakapeung musuh panggedena teh lain naon anu aya di luar diri urang. Lain poekna peuting, lain tempat anu matak sieun. Jeung lain oge carita-carita mistis anu sok kadenge. Musuh panggedena teh aya dina pikiran urang sorangan. Nalika pikiran pinuh ku kasieun jeung kahariwang, jeung beban anu dipenem lila, urang bisa jadi lemah. Nu matak babari kaasupan,
ku hal-hal anu teu parugu.